hayang kalepatan ageng-ageng napi kata apa sareng candana di pelak di para patat patepan demi ayeuna pati-pati seselakan kasmaran resmining dangding aling-aling kasusastraan wirah maning gening kilen rineng kaning wacawana disipuku sekar pupu jemar pemaraning Sunda Sunda satu santa budi-budi medal saking daya budi medal saking daya Haus kaum tenan daerah Madukara negara Amartapura siyatanipun di wewengkon Madukara Panengah Pandawa Adipati Arjuna Remagantian Patih daerah Kakasih Patih Sumitra kawuhipun kasumpingan kasepuhan Resi Kombayana saking Jajar Sokalima boten kantun Adipati Karna saking Awangga engkang samiapun pada Jajar Tinirapinara tungkul hamari kaludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Resi Kombayana wadek wantos Arjuna Panengah Pandawa dudung samanea bengah amar sota bengah watasota bengah kagiringin wakiatenera sami aja ajar pinara
bingah marwata suta bingah kagir Dendera samia pun pat jajar pinara Dendera patra jajar pinara Kembang wicaya kesuma Pandawangan dika Lei kedeh atra protela alis manis melas melis pengandika Undira kangandika ayat tamu sepuhan Kangjeng Rama Guru Tiso kalima nyati pundihing mastaka Kahunyuk Raka Dipati panengah Pandawa kadang Kang Rai kaulanu pembagai rai tak terima dengan tangan kiwat dengan simpun pungi hati pundihing mastaka kersa naon atuh purwa Kangjeng Rama kersa su waktu ayeuna tapi no damel aya pikir saeunaon kaulanu anak jasa urkeun paman Kasyep kaulanu ieu saheulaanan aman kaayaan di negara dina waktuina dina waktu ayeuna nya nguningakeun sepi paling towong rampog nu digawe simpe hate kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarenang cacak akur sareng sepuh mah tah nuhun rai cacak pisan kasih kumaha Sumatera Srikani sageul Sumatera Srikani sae dina waktu abi manyu sae kaulanu bejana cenah abi manyu geus dirapalan teu pino di mana ina ayeuna teh di Duarwati oh di Mitohana leres da iya atuh sasat Arjuna teh bebesanan jeung Angger Batara Kresna nyaeta Dewi Siti Sonari anu dikawin ku Abimanyu Kiwari geus bager parantos syukur barudak ayeuna mah kadang-kadang memeh kawin geus monok heula genya nya leres kaulanun kumaha rasana boga minantu jaro bingah anu taya papadana ho amarwata suta leres ho syukur ka giri-giri meureun ho syukur aduh bagja ceuing Kasyep timbalan kaulanun atuh putra oge dina waktu ieu bagja barina sugema ku kasumpingan selera pangresa negrakeun rasa syukur ka kresana dat Gusti anu kagungan abdi-abdi sadaya nuhun Kasyep hak wireh dina waktu ayeuna kaula teh sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ku kasumpingan panjenengan Kangjeng Rama kawuh Raka Dipati leres rai nya ai jelema ngarti jelema cerdas mah kitu jelema cerdas mohon terpelajar terkemuka tah kadatangan kolot nepi ka asa kaurugan menyan putih syukur Kasyep syukur da nya kitu Kasyep ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan teu bisa dipilih kasih kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu lalakinya ku lalakina kanu awewenya ku awewena kanu deketnya ku deketna kanu jauhnya ku jauhna teu pilih kasih teh nya kitu jarang timbalan kaulanun teu pino damel kaulanun kuha eta jarang leres aya naon ama kieu sakali deui ama moal aya nu di dinding kelir genang siloka ngadek dek sacekna nilas dek saplasna sajelasna kolot leres saheulaanan ama dek nanyakeun sarengsena bebesanan jeung Angger Batara Kresna di negeri jeung Alamanik ngawinkeun Abimanyu cenah Arjuna teh kadatangan dua anak deui awewe kemar nyaeta Pergiwa jeung Pergiwati tuh leres oge cenah Arjuna teh ayeuna teh rek bebesanan deui wae nyaeta jeung Bima Gatotkaca anakna Arimi
cenah eta pergi wae teh rek dikawinkeun ka gacana nya da teh. Aduh, tepi no damel kaulanun Kangjeng Rama. Leres pisan putra Arjuna teh bade bebesanan sareng pun lanceuk Kakang Arya Bima. Halo, Jaro. Timalan syukur. Iraha waktuna? Rupina mah kana dinten Senin kaping 17 anu bade datang. Oh, waktuna teh. Leres. Pereh nih nya teh. Tereh pisan atuh. Waktuna teh Leres. ningang di sabda panita alus tang ngawinkeun budak teh. Bakal awet geura. Saang Padang. Ngan rajet. Ah. Oh, bade bebesanan sareng Bima Rai. Leres tepi no damel kaulanun. Paingan si Cepot di luar keur dokdaken. Wah. Narokan suluh itu. Sibuk kayang. Si Semar, si Dawala. Jang, Ulan. selamat pagi. Ulejeng sami-sami Akang. Sumuh. Dararamang sadayana. Aya pangesto waktu si mah. Ulan, Aya pangesto. Nuhun we. Sawarna Akang kumaha damang. Ulan. Akang kumaha damang. Ya seperti kemarin. Aduh nuhun Akang. Ya. Aduh, tereh pesta deui wae sakedeung deui 2 minggu deui. Aya pesta naon deui Kang? Nonana Pesta naon? Nasan apa sih? Anu teh acan. dunungan dewek teh ayeuna teh bade nikahkeun putrana. Anu mana teh ya? Nen pergiwa Kasaha dua. Ka Juragan Anom Gatot Kaca. Uluh, ari Ih, baru waktos. kana. Waktosna iraha. Tukur cincin ge jeung dewek pada tau. Wah, Akang Ya. tuker jeung naon tah Akang? Nganter Juragan ka Pungkur. Gitu oh, mau sakedap deui nu matak tek ditata di dokdak oge nu ara naon meulahan suluh. daun ngala daun Akang sibuk. Nganalkeun kompor mana puguh lila. Nah, jeung awis oke tah. Nya jeung mahal ongkoh bahan bakarna. Mohon. Ku kituna atuh dina waktu ayeuna heus sararea Ya, kumaha Kang? dewek saparakan saat itu maritis. Gitu. Ma non teh milu saksi si kureun dina waktuna. Sadayana aya di dieu. Dina nya. waktuna pesta teh meureun dewek bagian konsumsi. Tenan we, sak Akang mah bijaksana konsumsi mana. Ya, bisi dek souvenir daftar heula we ka dewek. Ka Akang, Ya. mangga mangiin pada souvenir Kang. Ah, Nanana mangiin pada hom souvenir. Kang. mangin di Jakarta teh. Pohon. Jang, Lan, lain katingal Juragan Komayana ka dieu nya teh kitu. tapi kacau we Kang kinya. Oh didenge-denge mah dogdag di jero ngomong. Nuju hoghag mun. Cing kicu ka Kang si lain ulah lar-lar ka dinya kicu cu. Si Akang atuh. Melahan suluh mah melahan suluh we kicu ujang. Jong we. Ari ngawinkeun abi Gatot Kaca ka pergi wae teh. Dina tanggal 17 Senin. Timalan heug syukur. Kasep Kaula nu saacana sewu ulah jadi benu laksa ulah jadi duka. tadi leuwih ti heula ama geus nyarita. Leres Ama teh nyaah kanu jadi anak. Kaberat kanyaah, kadeudeuh, kacinta, kawelas, kaasih kanu jadi anak geus teu bisa dipungkir deui. Putih selak herang kanya. Istuning cilik putih celak herang. Ada. nampi nuhun sanos putra ge kitu we nanging rumaos putra teh tamelar. Soal tamelar da puguh jauh. Anu penting anu jadi anak hurung nangtung siang lempang buru di juru buru dipantok ngalayar di tengah imah bagja ka kolot. Repeh rapi. Ai kolot mah teu kudu dibara teu kudu dibere ngadege anak senang ge bagja. Dibura ge kolot banyak main ah. Leres Tak wae. Cing jadi pikir anu lebih utama. Cing jadi pemikiran anu lebih luas. Contoh. Amaknya ama dedeh, ama welas kalau jadi anak datang ka dieu. Teu aya lian, ama teh menang soratan katinggalan. kaula nu Menang soratan katinggalan. saha kaula nu Nyamang nampi soratan katinggalan. nampak ganam ramu. Ieu dongengna. Cik kumaha. Dina malam Jumaah Kaliwon. Loh. Ama ngimpi. Ngimpi lah. Ai disebut ngimpi da puguh kelingan masih kene aya. Loh. Istilahna peupeurem asu.
meureun eta magana Maramo teh ya. Leureuh. Calangkeung teh aya sora. Hawar-hawar tengah puting jumplang-jempling. Ngan ukur angin anu kadenge anu ngahiliwir nebak tatangkalan cing korosak. Cih-cir ngawih. Leureuh. Eta gana Maramo anu katampana ku amah Dorna menang 3 kali nyebutna Dorna. Timalan kaopat kali nama opleter cenah. Itu. Timalan kaula nu ari maneh cenanya ka anak. Itu pokna. Eta saur gana Maramo nya. Cekeng ka saha? Pokona mah cenah ka anak murid we kabeh nya teu. Jeung anu pangberat-beratna ka saha? Ama didinya tanpa make pamikiran da puguh ti ati nepi ka ucapan ti baheula oge nya teh lintang ti kahidep jaro Arjuna. Ceuk mang ka Arjuna. Nampi nuhun ama. Lamun maneh cenanya akan jadi anak, lamun maneh nya akan jadi murid. Wayahna ieu tepikeun amanat ti kaula ku anjeun ka Arjuna kitu pokna. Leureuh. Ku hal eta kasep jaro. Kaitu nama amah teh Rusiah panuhun ieu. Caritaan ama teh supaya didengekeun ku genep mata antara Arjuna ama jeung Angeri Patikarna panuhun eta Sumitra ulah aya di dieu cenah jauh. Rai Sumitra kalanun. Gusti wayahna kaluar heula. Sabab ieu teh Rusiah saur gaib anu bade dugikeun ku Kangjeng Rama. Unjuk sumangga kalanun saca keluar. Rusiah ye. Tepi nu damel nyuk sumangga amit Gusti. Los. Pati Sumitra barang keluar. Aduh. Boa. Aya naon? Mang Dawala, kaula dina waktu ayeuna satarina mahayang nyaksi naon anu bakal dikedahkeun ku kasepuhan ti Sokalima. Sumun dah ti dieu ginong toreng. Kumaha? Ti dieu ginong toreng bulan. Maneh ngadengekeun ti tadi sumuh nanging api-api we. Urang sarua jeung kaula, urang pada ngintip naon maksud jeung tujuanna. Sumuh. Tah kitu jero. Timbalan geus jauh Sumitranya. Parantos syukur. Lajeng kumaha ama kieu? Lamun maneh cenanya ka Arjuna ieu tepikeun amanat. Sabenerna Arjuna teh cenah rek bebesanan jeung Bima. Leres bener timbalan geuning da teh salah. Ai gaib mah ceuk mah oge. Berarti nyata. Timbalan bener dek ngawinkeun Gatot Kaca ka Perjiwa. Leres nah ieu. Bedakeun cenah kumaneh ka kumayana lamun jadi bebesanan Arjuna jeung Bima, Arjuna bakal pecah belah antara Arjuna jeung Bima. Arjuna teh bakal pecah belah antara Bima jeung Arjuna bakal luntur tina duduluranna laas tina babarayaanna leungit tina pencakakina. Kitu nya. Tamat teh tega kasep. Ayo, jaro. Amat teh tega ayeuna boga anak kudu pecah belah antara Bima jeung Arjuna. Komo bari jeung sagetih saturunan dek dikamanakeun ngaran ama. Dek dikamanakeun ngaran komayana.
Napi ka Dordar Arjuna jeung Bima napi ka pecah belah cenah murid-murid saha eta murid komayana saha nu goreng nya ama kitu geuning rai leureuh tayana pikir ku Arjuna nah mending pecah belah antara Arjuna jeung Bima lamun tulus ngawinkeun di Gatot Kaca narek kumaha pamikiran Arjuna jar meneng Gusti Petengati nira jar meneng Gusti Petengati nira ate nira lirik kalimputan mega putara aurlan mega putih wala salin sung